Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Korina Duda Mayuti kelas 10 MPLB 2. Abdi bari nyaritakeun dongeng Sunda Entok Emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida marawatna hirup bebarengan jeung entok. Manehna ngadeuheus ka Gusti Allah, "Duh Gusti, paparin abdi beunghar, meureun dahar naon oge bisa." Isukna doana dikabulkan ku Gusti Allah nu Maha Pengasih. Entok nu manehna boga ngaluarkeun endog emas. Saentos eta unggal dinten, entokna ngaluarkeun hiji endog emas, manehna teh jadi beunghar. Hiji poe manehna ngarasa capek mun kudu unggal poe mawaan endog di kandang entok. Manehna sasadiaan bedog keur ngamelah entok, ngarah emasna kabeh keluar. Jadi manehna teu kudu capek. Ngan ari geus dibelah entok teh teu kaciri emas-emas acan. Malahan entok teh paeh, manehna jadi miskin deui sabab teu bisa ngabebenah hartana. Sakitu wae dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.